Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu mangka ngadawuh itu si murid, laukana lamun kabuktian, naon hadza ieu pagawean, eta su'a adabin goreng adab-adaban, lakoto'a yakin pegat, naon al-amdadu pertulungan, al-waridu anu datang, alaya kakaula, min hadrotil haqqi ti hadrot Allah subhanahu maha bersih Allah, wa aujaba jeung ngamistikeun itu hadza al-ibada kana ngajauhkeun, ayil bu'di tegesna jauhna kaula, anhu ti Allah, bi adami huduri kusabab teu hadirna kaula, ma'ahu sarta Allah. Wa hadza tahari ieu makna eta lazimun anu mulazamah anu tumetep lima pikeun perkara qoblahu anu samemehna itu hadza. Ieu teh masih bahasan kene dina hikmah anu ka 65. Anu ka 66-nya. Ka 66-nya. Musonib nerangkeun kabodohanana muridin. Anu timbul tina kabodohan muridin teh di mana eta jalma migawe hiji perkara, anu eta perkara teh henteu muafaqah jeung makom manehna, tapi manehna teu sadar bahwa eta teh kasalahan. Nepi ka ngomong manehna, mun bener ieu goreng ceuk Allah, atuh pertulungan Allah teh moal datang ka kami. Dedeuketanana contoh, pugu anjeunna terjerumus dina aliran sesat, tapi manehna ngahujah kana hakna eta perkara tina sabab perkara manehna hasil pamaksudanana. Mun aing bener ieu teh salah ceuk Allah, aing mah beunghar seperti kieu. Selain kitu mah. Jadi ngitung salah benerna cumpon jeung teu kayang manehna eta. Eta teh tina kabodohan muridin. Lamun bener mah ieu goreng, aing mah makin pika sukses ieu. Dengan perusahaan untung atawa kumaha segala perkara lulus wae anu ngaku bener tingali ripu hirup nanti. Wah, aya nu kitu mah.
Eta makna dina hikmah anu kagenep puluh genep keneh. Jadi mun ek diruntuykeun ti ditu eta tina kabodohan murid. Ari si murid migawe suul adab tuluy ku Allah diakhirkeun siksana. Kulantaran pedah henteu langsung disiksa ku Allah, lamun bener mah uing salah, tangtu meureun aya penegor ti Allah. Gitu padahal mah lain teu ditegor, diantep heula, cik. Kira-kira na ieu ayeuna sakali teu eling, dua kali salah tingalikeun eling teu ceuk Allah. Eta teh padahal mah naon? Ngahirkeun siksa. Sing turut sia teh cenah ka Allah. Salat sing bener. Karena sok aya nu ngahujah, ya dina makom dohir ya. Dah, aing ge teu salat usaha mandeuleu pangbeungharna tempoh. Nu sok sarolat duha ge salangsara cenah rezeki. Aya nu ngahujah kitu eta teh tina kabodohan mata kitu. Teu apaleun bahwa diakhirkeun waktu teh eta teh naon? Itu. Eta teh sebenarnya mah toleransi di Allah. Lamun langsung salah disiksa, lamun sanglung salah disiksa, lamun Allah teu maparin nikmat imhal. Nu matak nikmat teh tilu, ijad, imdad, imhal. Nikmat diakhirkeun siksa. Ulah diakhirkeun siksa dipake hujah kana benerna manehna kan. Ulah. Namun bener mah uing salah, wah bakal kieu. Nah ulah kan. Geuning aing teu kabuktian. Itu majar cenah euy ceuk ajengan mun sareta subuh teh cenah sok matak fakir atal mun teu daek ngaji tara barokah hirup aing ge teu ngaji geuning gitu. Eta teh bodoh timbul tina kabodohan padahal pamere ti Allah dina nalika manehna suul adab ka Allah istidraj anyungkun tapi nyangkana manehna mauna coba. Eta tina kabodohan, ya masih nerangkeun hikmah nu kamari. Diakhirkeun ku Allah, naonana? Balukar gorengna suul adab. Tuluy si murid teh ngomong, lamun ieu pagawean goreng ceuk Allah, tangtu moal aya paparin ti Allah, aing dagang ge moal untung. Gitu. Ceuk manehna teh tah. Padahal bari manehna teh pertulungan ti Allah teh geus dipegatkeun mana hate nu beuki jauh. Salat mah anger keneh ngan hate nu teu bisa husu dina salat. Geuning aing salat keneh ieu mejar aliran sesat ya. Salat ge salat nu mana, Pak? Bal'am bin Ba'ura ge waliullah geus dicabut ku Allah. Ngajina pinter keneh. Santrina 14.000 keneh udah mangsina. Ngaduana niup cager keneh ngan baheula kerja di wali karomah ayeuna mah geus cabut kawalian niup cager teh istidraj. Seperti Bal'am. Mun bener mah aing salah ieu. Jadi aing teu naon coba. Ngadoa aing masih kana mustajab. Pade. Ya ditelah kurang. Tapi ieu mah ditaklukeun kana naon? Kana usul ka Allah. Namun urang harapan usul ka Allah, tuluy urang dina ibadah aya suul adab, tuluy urang teu sadar diri, pedah Allah teu nyiksa langsung, dianggap suul adab teh eta teh pagawean anu henteu salah. Eta teh nu matak nganggap teu salah teh kana teh pagawean pedah Allah masih keneh ngresakeun daek salat, pedah Allah ngresakeun naon? Masih daek wiridan nganggapna can pegat paparin ti Allah. Padahal anu bangsa rohani mah geus pegat. Jadi daekna hungkul wiridan. Ari muka sapana mah geus dicabut ku Allah. Daekna hungkul wiridan. Ari tajallina mah geus dicabut ku Allah, Pak. Ngan kulantaran ningalina kan dhahirul maujudan, aing daek keneh wiridan ya. Wajar ceuk ajengan mun ngadahar barang riba cenah hese salat. Mun aing getol ya teh, udah tukang korupsi. Tahajud tertinggal, tahajud di mana tahajud gitu. Jadi pada ninggalina karena tuhirul mau majudat. Nu mata kitu teh eta teh bodoh. Mata cek di dia. Ya ngomong si murid, laukana hada su'a adabin laqata al amdadu.
Lamun hikmahnya bener ieu teh goreng adat perkara maka Allah ku cara kieu. Nah, malah pertolongan aing teh Allah moal. Pegatang tuh pertolongan teh. Ada pertolongan teh ningalina pedah ngabisakeun kana salat, pedah ngadaikeun kana wiridan. Padahal dina salat jeung wiridan ta'alluq rohani geus eueuh ka Allah. Sabab naon? Cenderungna eta hate ka makhluk lain ka Allah. Geus pegat. Hakikatna mah teh lahirna hungkul. Itu rupana hungkul baju teh hejo. Sarua jeung nu kamari padahal hejo belacu itu mah. Ieu mah ari itu mah hejona hejo wol beda pan. Rarasaana pada hejo akur kene rarasaana teh. Eta teh balas bodoh. Eta tina kabodohan muridin teh. Ada orang terulah kasupkeun kana murid anu bodoh. Wa wajaba jeung ngamistikeun tulikeunna. Itu hada al ibadah kana ngajauhkeun. Budi tegasna jauh baula. Lamun bener mah ieu teh suul adab, aing tangtu ngajauhan Allah. Kuat kene aing tahajud 8 rakaat kuat kene. Duha tar tinggalun kene. Ningalikeun dohirul mau juda. Eta teh bodoh hakikat disebutna teh. Jadi naon? Bodoh naon? Bodoh sir. Teu apal kana ilmu hikmah. Padahal hikmah nama geus dicabut ku Allah. Salatna aya kene, hikmahna dicabut. Wiridna aya kene, hikmahna nu dicabut ku Allah taala. Nurna tina wirid. Kamari mah nur aya wirid, aya kamari mah wirid aya nuran, aya nama wirid aya nuran. Katingali diukna mah ka masjid akur kene pancan roba-roba. Itu sehingga mudah iya teh kaasupkeun tina sawarehna kabodohanana jalma anu ngarepkeun nusul ka Allah taala. Paqad yaqta'u tulikeun ai inna makana tegasna pastina kabuktian naon dalika itu caritaan kitu teh itu kaul eta minal jahli tina kabodohan. Tah nyarita kitu teh eta teh tina bodoh hakikat. Padahal nurna wirid geus dicabut ceuk manehna aing can robah wiridan. Eta dianggap bener ku Allah dibodohkeun kana hakikat. Ari jalma anu dipasihan pinter mah akar rohanina. Seperti Imam Junaid ge karaoseun langsung akibat. Beda aya anu barang main, barang penta, tuluy ceuk hatena. Eta jalma padahal majag mun buburuh leuwih alus. Sigana teh ceuk hatena teh diucapkeun teh. Pas wiridan peuting poek benerna. Langsung. Waduh kunaon aya teh? Biasana lamun subhanallah 3 balik geus ngusul ka Allah. Ieu mah walah kalah ka poek. Boga dosa naon aing teh? Ieu teh mentang karasa betul. Nuang barang haram, karasa dina zikir, dina Allahu Akbar muqaranah biasa lancar. Waduh aing aya qasdu ta'in. Aya ta'in wa qasdu. Raja diberat kieu teh muqaranah teh. Eta nu pinter. Tapi lamun murid anu bodoh mah barang haram didahar, suul adab dipigawe. Pedah masih kene salat padahal dina salat teh eueuh naon? Eueuh tajallian, rarasaan teh anger kene we. Dina makom nu kamari, padahal mah geus pegat. Naon kekuatan spiritual mah. Dicabut ku Allah. Daya naon taya tajallian, taya usulan, ibadahna salat lohorna, salat sunatna anger kene, lamun biasa 100 rakaat kene. Tapi kamari mah 100 rakaat usul, ayeuna mah 100 rakaat majub. Tah majub nu eta ku Allah dibodohkeun sehingga teu karasa kasalahanana. Teu karasa majubna. Geuning aing ngadaharan barang haram, ceuk batur ulah ngadaharan barang haram ceuk kiai. Pas ngadahar aing salat bisa kene. Berarti salah itu. Eta bodoh eta. Seperti gitu contohnya ngan ieu mah dina makom naon dina makom usul.
li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta qodiyak tau nyata pegat non al madadu pertulungan anhu ti itu si murid min haitsu la yasuru tina sakira-kira teu nyaho itu si murid usul geus leungit tapi teu karasaeun leungitna usul eta teh kudu dicabut usul teh hakikatna geus dipegat pertulungan tapi cek manehna hanger kene teh dah bisa kene wiridan bari teu usul gitu. Eta bodoh mun murid eta dibere kepinteran ku Allah dina bidang hakikat mah kudu karasa langsung. Ari jaman teu pati mikir mah man. Anu tara mikiran anu tara ngamrokobahan hate anu tara ngintip-ngintip tingkah hate mah gitu. Ini ke masjid ningali batur keur ngedekul di sisi masjid. Cek hatena kolot-kolot lain mikir ke masjid bermaku jeung aing. Mah eta bid'ah mana? Bid'ah urang. Henteu asa dosa teh kitu teh. Asa alus urang tadi teh nya. Lamun ke masjid kawas aing eta bener balik we ka imah. Ditegor ku Allah. Kang panglikeun tahu, seok teh ini ke pasar, balas rusuh meuli paku. Ari balik dicarekan babak belur ku pamajikanana. Kawan mikirna dosa naon aing buru tadi dosa eta. Aduh aing boga dosa ka jalma tadi ngahinakeun pedah teu milu salat jeung aing, balik ka imah aing dipahinakeun ku pamajikan. Salah tina meuli tahu meuli paku. Dipohokeun ku Allah maka ora dicarekan datang teh eta teu mikir teu rasa kasalahan tadi teh kumaha mana dosa naon eta pajikan ka aing sateung-teungeun teu mikir eta teh beleguk jaman tapi lamun cerdas mah mikir tadi aduh aing boga dosa tadi euy memeh ka masjid ngaleos Imam Junaid ge pan kapangisot teh pernah ngimpi kunaon aing teh wiridan jadi piripu arek ningkat kana muayana hese tina muhadharah teh biasana mah muhadharah langsung muayana muka sapa syahadat ya manto kana muayana hese tina muhadharah teh naon aing teh kesal kusak besar kaimpikeun daratang jalma mawa daging jalma nu diobrolkeun ku manehna teh pada ge sakitu bahasana tayatina masal husnul adab ka Allah husnul adab ka guru husnul adab ka pada manusia husnul adab ka sesama makhluk husnul adab penting husnul adab deh dina doa ge ya Kang nu leungit naon kualitas ijabah karomah teh karena leungit husnul adab. Datiyah doa mah masih kena aya naon sabna ma'rifat bil jam'i tapi teu aya husnul adab eta ijabah istidraj panyungkut di Allah lain ijabah anu mauna lain ijabah anu derajat takaroma sabab naon leungit husnul adab ari husnul adab iqbalu sirri alal mujib iddiror tafwid lidari ubudiyah eta husnul adab. Iqbalu sirri alal mujib husnul adab. Nalika ngadoa madhab ka Allah lain madhab kana ijabah. Kana anu ngadoa mikiran ijabah moal. Ulah mikiran ijabah ngana doa mah sing yakin ka Allah. Madhabna ka mana? Ka Allah lain kana ijabah. Mun madhab kana ijabah cacat ubudiyah eta teh. Ciri ngadoa salah tujuan. Ente mah ngadoa teh pedah we boga kahayang. Jadi lain karena aing cek Allah karena rek nyomponan kahayang nafsu. Cacat ubudiyah disebut. Eta teh nu kitu teh suul adab. Jadi salah tujuan teh disebutna suul adab. Lurusna tujuan husnul adab. Abdi mah Gusti minta beunghar ka Gusti. Lain keur nyomponan kahayang nafsu, kabeungharan keur modal rek neangan ridho Gusti. Tuh eta mah husnul adab minta dunya eta mah. Sabab dunya pikeun ditaklukeun ka mana ka Allah. Mun mentok dina dunya suul adab, salah tujuan disebut. Lain ulah minta beunghar. Nu minta pakir mah beleguk.
Kita beunghar ke Mekah itu di Multajam ngadua, hayang beunghar Gusti abdi teh, hayang cager, hayang jembar rezeki sok kadua. Tapi nu dipenta eta taklukeun ka Allah. Ieu sadayana mun Gusti ngajabah ka abdi, ku abdi rek dipake modal milari ridho. Jadi kurang minta dunia nu loba lain keur nyumpanan ka hayang nafsu, tapi keur gede kesempatan supaya menang ridho Allah. Gitu, Pak. Ari ridho Allah na ka mana? Liwat neangan ilmu heula, boga dunia neangan ilmu, geus menang ilmu, ibadah usul, hasil ridho Allah, Pak. Itu langsung kana ridho ka ditu. Iya husnul adabnya. Ieu ku musannif diterangkeun dina hikmah ka-66 saking pentingna murid nu ngarepkeun usul ka Allah, husnul adab ka Allah. Boro-boro ka Allah, ka makhluk seperti Imam Junaid, berat wiridan pan, susah rek taroki teh hate teh. Mata kayak istilah ad-danbu hirmanur rizki, hari dosa teh halang rizki. Tah rizki batin dihalangan ku Allah gara-gara boga dosa, merokobah teh teu bisa. Gara-gara suul adab kepada makhluk. Atau Imam Junaid jeung jalma fakir, mau fakir ge fakir hina atuh. Mun guru jeung murid darajatna ge. Ieu mah dianggap jeung kepada makhluk meureun kitu. Lain jeung nu sajajar ulama deui lain. Beda aya jalma bara main eta jalma padahal mah awakna jag-jag. Ceuk hatena aya keur teu gunggu. Teu diucapkeun. Lamun hek digawe leuwih alus cenah. Oh kan puting burat datang teh anu mamawa daging eta jalma puting dahar kumaneh Junaid dia cenah pas teh ingat aduh dosa aing teh eta tah boga dosa naon suul adab kapada makhluk mata kurang kudu memahami naon perbuatan makhluk urang sok gampang nyalahkeun Pak sok gampang nyalahkeun padahal mun dipahami mah bisa jadi eta jalma kitu lamun ningali kana sababna mah bakal ngarti. Eta jalma nganu amek-amekan kunaon amek-amekan. Si orang teu dituna geus nyeri hate. Ari jalma nyeri hate bukan sok amek-amekan lieur ka ditu ka dieuna. Saha we nu anu ngadeuketan kacarekan. Ku jalma anu luka hati. Nah, ulah jeung nyalahkeun, maneh teh salah, suul adab lain gitu. Bener ke naon sababna. Nah, gitu, Pak. Kurang kayak ke budak osok lain ngerti datang-datang ngajong pantok kunaon budak tuh yang motornya wae gitu kan kunaon urang teu memahami ka makhluk seperti kitu eta jalma barang penta kunaon teh apal sababna jiga cager boa gering nyatana mah katingalina cager teh ada penyakit dalamna teu kaciri mah eta teu memahami tuluy ayeuna nyangka salah. Mata karisukna Imam Junaid diteongon eta jalma fakir teh. Anu bara main kamari teh, barang geus rek papangi. Hei, fakir, sok tuluykeun cenah bara main. Eleh manehna. Beri teu ngarti manehna ge dapat hawe geus karasa akibatna. Sok cenah tuluykeun. Kumaha cek nu fakir? Lah, moal aing cenah. Si horeng lain jalma biasa, malaikat meureun teh. Rek ngetes iman Imam Junaid tadinya sok mah. Keikhlasan anak maneh kepanggih ku aing rasa hebat manehna batur ningali batur salah ngarasa hebat deui ari ahli marifat malin kitu ningali nu alus timbul tina jamal Allah nu goreng tina jalal Allah nyalahkeun saha teu bisa nyalahkeun itu bisa mere hidayah teh urang teu bisa boro-boro ka batur ka diri sorangan ieu teu bisa biasana urang sok jang sok berjamaah tuh ditudaikun kohol Pak. Kunaon kohol sih so. Begitu bisa berhidayah. Boro-boro batur di sorangan ge dicabut mah hidayah ku Allah. Moal bisa moal ibadah. Mun asa hebat. Dina perkara nu alus ningali jamal Allah, ningali di mana nu goreng ningali jalal Allah kabeh khairi wa syarhi minallah. Kewajiban orang dina goreng amar ma'ruf nahil munkar gitu.
Lamun kamu ningali anu alus, urang ngadukung. Sabab lamun ngadukung lu salah, engke jadi sabab suul khotimah. Gitu. Disebut nate ya murid teh bodoh hakikat dia, bodoh hakikat. Padahal mah geus pegat, ngan teu ngarasaeun manehna. Mana pegatna? Teu aya tajalian. Salatna getol keneh tajalli nu dicabut. Salatna salat mahjub, kamari mah salat mukasafah, salatmu ayana mah salat mahjubin. Itu kan dina salat ge beda-beda, aya makom rogibin, aya makom amidin, aya makom muridin, aya makom salikin, aya makom wasilin, aya makom arifin. Da bodoh makom manehna bodoh hakikat. Jadi teu apal makom. Asal salat keneh hebat teh dianggapna. Padahal dina salat kamari mah aya jamu, aya nama dicabut jamuna ku Allah. Salatna mah aya keneh. Hitung-hitung awak mah aya tapi geus teu nyawaan. Beda jeung awak keur waktu aja nyawaan pan gitu. Disangkana akur, wah da ieu geuning keneh digolok make dasi. Teu nyaho geus teu nyawaan atuh mah. Didasi sote. Disangkana akur jeung kamari. Eta belas bodoh. Bodoh hakikat disebutkan. Teu karasaeun pegat. Ayeuna urang sok cobaan nuang barang haram jeung teu nuang barang haram cik dina ibadah karasa berat atau hanteuna teu? Karasa. Waduh berat osok kitu teh. Atau teu karasa. Teu karasa ieu teh. Tah eta bodoh hakikat teh nu kitu ngaranna. Itu bodoh hakikat. Kudu nama nu pin anu cerdas anu boga kekuatan spiritual mah nu pin tersirna karasa kan. Dina sabab dosa teh langsung karasa. Aduh, seperti Imam Junaid teh anu tadi langsung. Mula nyeun dosa terus asa bener we terus dosa dikumpulkeun apa-apa mesti kusrup jauh. Anyar keneh gitu artinya ari keur waktu saeutik keneh mah meureun kasalahan oge ti kusrukna moal jero teuing mah. Ngomong gus jauh. Dan nu teu apal iman mah leungit iman ge teu asa teu iman mah. Nah, lamun teu paham kana ilmu makrifat, teu boga makrifat teh asa boga makrifat. Disangka iman teh ukur sakadar percaya yang Allah nanyeun makhluk. Eta iman, can boga iman, da kudu aya makrifat. Mata wal muradu bil iman atau tauhidu wal makrifat. Dini maksud gue iman teh tauhid jeung makrifat. Lain payah ngebenerkeun, kuring nekadkeun bahwa Allah nu ngadamel ieu makhluk. Tapi nu ditekadkeun Allah naon? Coba. Alif lam ha lain eta Allah mah. Ta eta percaya tapi teu makrifat, lain iman percaya. Mata nu disebut iman lain kadar-kadar ngabenerkeun, lain kadar-kadar percaya, tapi percaya jeung ngabenerkeun nu timbul tina makrifat jeung tauhid ka Allah. Kaitan disebut iman. Bener nekadkeun Allah na muafiqun lil waqi, tekadna teu kacampuran ku dzon waham. Eta makrifat sarta kudu nekadkeun salian Allah eueuh nu saperti Allah. Tah kitu tauhid ngaranna. Di mana kumpul makrifat jeung tauhid tuluy ngabenerkeunna teh eta teh iman disebut. Jadi ngaran iman teh lain paya percaya, lain paya ngabenerkeun, tapi kudu make modal makrifat jeung tauhid. Nekadkeun Allah Ta'ala kawasa, nekadkeun Allah wujud, bener makrifatna, tapi boga tekad deui salian Allah wujud, musyrik karana makrifat kan teu tauhid eta nu kitu. Sok talaah urang. Geus yakin ka Allah mah ya ibadah salat ibadah ka Allah. Ngan Allahna can apal. Naon nu ditekadkeun Allah ku anjeun? Teuing cenah itu. Ya Allah alif lam lain eta Allah mah. Ya Allah kudu ningali kana diri heula nu karasa ku urang. Napas keur kaluar, sanu ngaluarkeun napas teh? Allah. Ayeuna di urang aya hirup, sanu ngahirupkeun Allah. Tahdat nu jenengan Allah nu ngahirupkeun kuring waktu ayeuna nu ngagerakeun napas kaluar ka jero, eta nu ditekadkeun Allah ku kuring. Tah kakara makrifat disebutna. Waduh gitu mah ya Allah teu ka mana-mana teh nyaho Allahna. Kudu puguh pan urang ge. Mang Jahed, apal Mang Jahed teh? Tah ieu jalmana ya. Nari ka Allah nyebut Allah teh apal Allahna.
Lamun urang can tajalli ka Allah pan aya apal Allah. Nu indiroj dina asar apalna. Eueuh asar apal Allah nu teu ka indiroj ku Allah. Hartina eueuh makhluk nu teu dijieun ku Allah. So. Aya nu nyieun deui makhluk salian Allah. Matak muhitun bi jami'il makhluk. Tah gitu. Berapa di diri orang? Napas keluar ke jero otak keur tadabbur labdi tapahu makna, lisan maca bismillah, sanu ngagerakeun ana Allah. Otak keur mikirkeun makna, sanu ngagerakeun otak urang Allah. Tahdat nu keur narbiyah diri urang eta nu ditekadkeun Allah teh ku urang. Ngan bisa tajalli kana datna. Ta eta disebutkeun muhadharah. Makrifat ka artinya. Oh dikitu mah ya Allah teu ka mana-mana, lain makrifat eta mah. Mata kalau wajal manu ibadah jeung ngadua tapi teu nyaho Allah, maka batal ibadahna jeung doana. Ud'uni astajib lakum, teu nyaho Allah tapi ngadua, lain doa, macakeun doa eta mah. Anu ngadua mah kudu nyaho Allah. Oh ingkas ngadua naon kalau na kitu nyaho. Tah mun tekadkeun Allah na cisok ente. Bener wae urang. Ya Allah teh ka mana? Tong kaluhur alif lam hamla ha. Lain eta Allah mah lain. Eta memberi jaidun ja'idal. Ari ki jaid teh ja'idal lain kan sok. Allah kayak gitu. Alif lam ha. Eta Allah sanes ngaranna Allah. Ari Allah teh dat. Salian Allah lain dat. Tah gitu datan mana? Anu wujud. Ngaman anu wujudna bener. Lamun nekadkeun wujud ka Allah tapi teu bener nekadkeun wujudna lain makrifat. Di mana batal marifatna batal imana. Di mana batal imana langgeng na nerakana moal hajatkeun surga moal. Naon gunana salat jeung ibadah? Teu bukti naon sababna? Teu sah ngaran ibadah dipigawe ku jelema anu kufur mah. Salah urang. Mata kalau bajal menukur salat di Masjidil Haram dilengkahan ku iblis kabeh nu ribuan salat. Ari kuno sieun kabur, ari kuno sare kabur. Aneh banget. Tak cek iblis aing teu sieun ieu ku salat teu. Tah sieun teh aing mah lamun aya roh hati balik ka Allah teh teh sieun mah eta. Mata kalau mulai diaji ilmu hakikat, ilmu tauhid, ilmu makrifat. Oh, bangsa jin-jin teh, setan-setan teh kucar kacir kan. Jadi aji di Cibaduyut poe Minggu kahayang cek setan mula. Ya ti Sabtu geus berengkas ya, setan teh ka mana aing hingguri. Ripuh aing. Koholon itu ulas urang. Kucar kacir setan. Wah dukun-dukun balangkrut. Bangkrut tadi laku teu laku. Naon samna khodamna kabur teh kucar kacir mah. Sieuna naon ku makrifat ka lain ku salat cenah lain. Salat teu makrifat. Lamun salat bari makrifat tah eta sieuna ku salat bener. Mata ayat kursi ge ulah payah ditapalkeun deui mah anu nyieuna kudu apa? Ayat kursi cenah sionon setan teh tapalkeun we. Nu nyieuna tara salat sionon teh. Kalah raweuh ayat kursi di dinya setan nyarumput. Tukangkeun eta ayat kursina. Terus sing kabur. Mata ge Yahudi ge pahameun. Rek ruksak Islam teh. Ulah nyaram salat euy beak aing mah belur nyaram salat. Sok dicaram salat itu ngaramuk umat Islam. Gampang sasarkeun we akidahna ulah aya ta'alluq rohani jeung Allah. Jadi Yahudi apal kekuatan Islam teh hebatna Islam teh karena aya hate nu balik ka Allah. Mun aya hate nu balik ka Allah kajen salat hideung tarang malah sieun aing cek iblis. Kekuatan kehebatan anak iya beula. Nu matak tah disasar-sasarkeun akidahna. Nu matak Allah rek ngancurkeun muka bumi ya, dicabut marifat di muka bumi. Awalu ilmin yun za'u. Panggeulana ilmu nu dicabut di muka bumi, ilmu tauhid jeung ilmu faraid. Tak mungeun buka waris make faraid. Wah, eta geus mimiti deukeut kiamat. Geus mungeun ngaraji tauhid atong jero teuing tauhid make we. Padahal ari asma Allah al-batinu. Naon pang batina tibatan Allah cisok. Lamun teu jero ngaji tauhid moal nepi ka Allah. Al-batinu Allah teh Tapi ad-dhahiru deui ingat. Naon mana ad-dhahiru, naon mana al-batinu can paham pan? Ngaji tauhid teng jero teuing moal kapangi Allahna moal.
Naon sababna? Ari Allah mah sajeroeun akwan, sajeroeun makhluk, sajeroeun alam hadis. Alam hadis dibagi dua, alam dunia, alam malakut. Sabedikeun malakut, jabarut, troprok, mustawan, qobakausen, nepi ka iza eta alam qadim eta. La jihata wala zamana, wala hududa di dinya mah. Eta mah hadrat Allah. Ari ngaji tong jero teuing mah nepi ka Allah mah. Kau tauhid di aji tapi keur kubur teu karasa kubur. Keur musyrik teu karasa musyrik, asa iman mah keur kubur teu karasa aduh. Ari aja. Jadi sing ingat visi misi Yahudi ngancurkeun Islam teh naon? Ngakat rohani nu balik ka Allah. Keun bae sina ngaraji belajar ilmu agama nu harebat, amal sing laloba ngan ulah sina nyahoeun Allah. Sakitu. Pegatkeun rohanina ta'alluq jeung Allah. Moal aya kekuatan umat Islam. Boro-boro minoritas sanajan mayoritas oge. Eueuh kekuatanana cangkorang bongkang ibadahna ge. Parang kalah sasang halun. Sieun setan ento kalah nyarumput. Kalau jadi tegal setan gimana? Nah sabna teu aya makrifat ka Allah. Mata ya di hadrat Allah mah darajatnya ukuranna makrifat ka Allah. Lain loba jeung setikna salat. Itu lain pinter jeung teu pinterna akalna tikoh, tatalaran ilmu agama ieu lain. Saukuranna nyaho ka Allah. Mata rohani kahirupan ge makrifat ka Allah. Kedamaian hirup urang di keluarga urang saukuran makrifat urang jeung keluarga urang ka Allah. Lain saukuran pinterna lain saukuran loba hartana lain. Loba nu kalah kusut loba harta teh. Pasea adi jeung lanceuk perebut. Gitu. Bapak can maot geus pinter-pinter bisa kebeakeun. Alah geus teu alakur jeung dulu kusut parasea. Sabab eueuh makrifat ka Allah. Jadi kedamaian hirup urang di dunia ieu di dieu ketenangan itu dina kehidupan saukuran makrifat urang jeung keluarga urang ka Allah hirup hayang bagja entong ngalobaan harta ulah ngaluhuran jabatan tapi naon pingpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah geus sakitu. Anjeun rugi nalangsa, anjeun batur kabeuli urang teu nalangsa. Nyeri hate nyeri, lain pedah teu kabeuli, lain pedah fakir. Pedah anjeun teu makrifat ka Allah waktu fakir jeung waktu teu kabeuli. Sok makrifat ka Allah waktu fakir jeung waktu teu kabeuli. Nalangsa teu aya nalangsa. Naon sababna? Kana langsaan ditinggalkeun ku akwan, katutupan ku kabungahan, waktu rugi tajalli kana sifat jalal Allah. Ari tajalli teh nikmat surga pangnikmatna Kang. Nikmat surga sakabehna dibandingkeun jeung nyaksi ka Allah di surga di Mawatinul Kasib teu aya sajuruna. Panglikmatna nikmat surga nyaksi ka Allah di surga teh di Mawatinul Kasib. Mata loba jeung saeutikna remen jeung teu ningali Allah di surga, saukuran ayeuna tajalli ka Allahna. Ayeuna teu pernah tajalli, isukan rek ningali Allah kumaha. Kelisona ge ayeuna teh keliso ieu teh, isukan mah teh mah geus dina layar. Nya dina keliso lompat ari dina ayeuna dina keliso nya nangtung ari geus disenterkeun ka ditu jadi diuk. Itu surga dikadunyakeun jadi makrifat jeung tajalli ka Allah. Neraka dikadunyakeun jadi mahjub jeung naon? Kufur ka Allah. Sita apa mah musyrik, kufur, eta mahjub teh neraka eta teh sebenarnya. Gampang, uing ka neraka ka surga, tanyakeun ka diri urang, hate mahjub atau mukasafa? Itu tajalli atau mahjubin? Mahjubin ngan keur leumpang, itung-itung keur menuju Allah. Moga-moga ulah ka maot can pieu ka Allah. Da eta. Kalau mun teu nepi mah saumur hirup, hangger dina mahjubin, kumaha nyata di neraka. Iman ge eueuh tuh. Jadi di hadrat Allah mah luhur jeung handapna darajatna seukuran luhur jeung handapna darajat makrifat hate ka Allah singet kan. Nalangsana narugi, nalangsana na fakir. Kana langsaanana saukuran makrifat anjeun ka Allah. Makrifat eueuhan, nalangsana maksimal. Makrifat nyaan narugi, batur mah bisa seuring. Naon sababna?
kan nyeri teu kacumponan ka hayang nafsu dibandingkeun jeung sir nyaksi kana jalal Allah katutupan ka nyeri nu tadi teh. Nikmat surga nu di surga dibikeun ka urang ayeuna di dunia katutupan nikmat dunia maka bege. Urang bunga nalika untung, lamun bunga kuda tiah untung leutik bunga teh. Hakikat bunga lain nu eta, naon tajalli ka Allah kana jamalna dina untung, ta eta hakikatna. Anjeun untung tapi itu tajalli kana jamal Allah. Eta teh ito ainul man'i, dohirna paparin ti Allah, hakikatna mah panunung ti Allah. Kop lebok jor mantong gitu. Misal jeung kitu, kalau atoy mah sesurian. Mun aing bener mah ibadah salah piraku aing gede bati usaha. Pan dihukumanna ku eta balas bodoh eta teh. Padahal aya istidraj. Mata aya itu ainul man'i, aya man'u ainul itu. Dohirna paparin, hakikatna paparin, na untung tajalli kana jamal Allah. Bungahna anu hakiki mah lain bungaku untungna peda menang 100 juta. Eta mah aya tungtungna 100 juta atuh Kang. Keur waktu fakir 100 juta teh mah 3 tahunan. Ari geus boga mah 100 juta 2 poe ge beak. Malah teu mahi naon suangna keur teu boga duit mah rek meuli sepeda butut, ari geus boga 100 juta hayang mobil butut kurang keneh mah. Beak sapoe ge. Ari geus beak duit cicing deui ripuh deui. Sakedeung nikmatna dunia. Tapi lamun tajalli kana jamal Allah mati dunia nepi ka akhirat moal aya tungtungna. Tajalli kana jamal Allah, ari jamal Allah esok leungit tara. Esok surup tara. Tara. Salagi nyaksi kana jamal Allah bunga hatena. Salagi nyaksi ka Allah bunga hatena. Sabab pangnikmatna di surga ge nyaksi ka Allah, di dunia ge pangnikmatna nyaksi ka Allah. Nikmat dunia nu karasa ku jasmani mah leutik eta mah Kang. Mun sapi sapopoe ti isuk nepi ka lohor, pas didahar 10 menit. Alus, kadituna aya nikmat deui aya. Ripuh kadang ngap ripuh gitu. Keur waktu digayam memeh diteleg sakitu ngeunah saeutik pisan. Kadituna mah we deui seribu nu aya kadituna mah Kang. Mentak ceuk Imam Ali lamun ente boga hate cenderung ta'alluq kana akuan sing inget. Hiji akuan sok ninggalkeun anjeun atawa anjeun ninggalkeun akuan. Duit aya keneh urang geus eueuh. Atawa urang aya keneh duit geus beak. Bisa jadi. Tak saeutik nikmat. Mun aya manfaat, mun dihitung manfaat, leutik manfaat. Mata hakikat bunga dina untung lain ku peda nilai untungna 100 juta 200 juta tapi peda nyaksi kana jamal Allah waktu untung. Mun teu nyaksi kana jamal Allah waktu untung eta untung lain kanikmatan tapi hakikatna siksa sabab kauntungan nu eta keur modal cilaka anjeun. Beuki roba nu dibikeun ku Allah beuki jauh hatena ti Allah. Panunung pasangon perlu gale cuk di pabrik teh 100 juta ngan ulah datang deui nepi ka pae sia sakadieu panunung ni teh gitu mung ditulung mata kalau mun ayeuna urang meunang untung inget daya husnul adab teh ceurik Sayyidina Umar oge balik perang disuguhan cai amis persan anggur diutahkeun deui borong diinum langsung diutahkeun deui. Pancekan umasyana demi Allah demi Rasulullah ya Amirul Mukminin amis eta cai teh ku aing diutahkeun lain peda pait bisa beda amis sabi batur perang maut syahid ka surga bidadari jeung surga aing balik perang cai amis yeun ieu ganjar alim Gusti rugi abdi cenah mentak ditinggalkeun nikmat dunia teh halim Gusti abdi sakieu rugi ngan segelas persan anggur diutahkeun langsung. Ari urang mah atoh tuh aing ari tas duha mah batu teh gede cenundut. Padahal duha lagi duha maju. Waktu duha teh iring ieu ka Allah taala mikiran bati we ban. Itu tuh ari tas duha mah hebat. Nah eta bodoh eta saking bodoh.
Teu paham kana kabogodoan naon sirna mah teh aya bodoh hate, bodoh ruhu, bodoh siru, bodoh teh. Tak kaya nama sing emut konsep hirup ayeuna mah geus bisa diringkeskeun lah ulah jauh-jauh. Lamun hayang bagja hirup dunia akhirat, pingpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah. Mun keur teu boga duit nalangsa lain pedah teu boga duit, pedah teu marifat ka Allah waktu teu boga duit. Anjeun nikmat waktu untung, lain pedah untung nikmat teh pedah nyaksi ka Allah kana jamalna Allah waktu untung. Eta hakikat bungah mah lamun bungah ku pedah 100 juta untungna, bungah nu sakedeung engke ge ditungtungan ku nalaksa. Eta teh panyungkun ti Allah. Nauzubillahi min. Tingali hukukul awqat ka. Hukukul awqat. Dina nalika urang menang nikmat tapi teu nyaksi kana jamal Allah, eta nikmat hakikatna baliyah. Ulah dianggap nikmat. Mata kareret heula hate, datang duit 100 juta. Hate aing makrifat keur mahjub itu. Bunga ku duit berarti mahjub. Bunga ku pedah Allah nu merena lain pedah 100 jutana. Berarti keur marifat. Introspeksi diri heula. Mata kalau naik bunga ayeuna karena duit, benerkeun heula hate. Ulah bunga ku duit. Bunga ku pedah Allah anu masihan, ta ieu teh jamal Allah. Tong bunga ku duit. Mun bunga ku duit, kabungahanna saeutik. Ka duit geus eueuh leungit bungahna. Tapi lamun naik ayeuna bunga ku Allah mah, Allah mah tara leungit, saumur-umur aya. Mata bunga ningali jamal Allah jeung ningali jalal Allah mah ti dunya parat tapi ka bunga ayeuna gambaran nu keur engke di akhirat bunga. Nah gitu. Tapi bunga ku dunia, bunga nu ayeuna nu rek digantian ku siksa. Tah sing inget ka dinya. Eta jalma-jalma nu palinter kitu pikir. Anu palinter rohanina. Bunga karena dunia sing inget kabungahan nu rek digantian ku siksa engke di akhirat. Tapi lamun bunga karena ningali jamal Allah lain karena 100 jutana, bunga anu hakikatna bunga engke di hadrat Allah. Ciri rezeki eta anu baro. Mata betul bisa aku keur rezeki barokah jeung teh. Waktu datang rezeki aing keur makrifat atau na keur maju bieu. Keur waktu makrifat keur waktu doraka mal gurudak rezeki aya. Atunya nya. Judi geus kari 100.000 deui datang 100 juta terus maleureun. Panyungkun hakikatna mah. Panyungkun di Allah. Mata ukuranana lamun urang kadatangan nikmat di Allah, introspeksi hati orang keur makrifat atawana keur teu makrifat. Lamun keur makrifat eta rezeki datangna barokah. Sabab bakal jadi naon? Jadi modal keur milari ridho Allah. Tapi lamun tang keur teu makrifat datang rezeki, kan rencanana ge lain kan ka mana? Kana hadun nafsi eta modal keur naon? Keur bencana. Mata awal eta teh modal kehancuran, untung modal kehancuran, rugi awal kehancuran. Eueuh untungna. Mata wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Inna ada tu taukid. Asyuk kana al insana make alif lam. Alif lam na cek ilmu ma'ani bisa digantian ku lafaz kullun. Kullu fardin min afrdil insan khusrun illal ladzina amanu. Cek ilmu ma'ani gitu. Jadi nu iman mah hartina nu makrifat nu iman teh sing tadi. Nu makrifat bari nauhidkeun Allah. Boro-boro keur untung, keur rugi ge untung. Untung ito ainul ito, rugi manu ainul ito. Dohirna rugi, hakikatna untung. Sabab bisa tajalli kana jalal Allah. Untung, nya untung dunia, nya nyaksi jamal Allah. Untung dunia akhirat. Eta nu hebat mah gitu. Mata kayang bagja mah hirup pingpin hate, pingpin ku hate nu tajalli ka Allah misi. Ulah marifat tu bahasana bisa disangka marifat amri di. Itu pingpin ku hate nu tajalli ka Allah. Boro-boro untung, rugi ge untung hakikatna. Tapi lamun urang hirup dipingpin ku hate nu pinu ku syahwat jeung hawa nafsu, boro-boro rugi untung ge mata buntung. Rugi awal kehancuran, untung modal pikeun ruksak. Pas gitu. Aya untungna tah aya teh untung. Rugi, untung, rugi. Man'u ainul man'i. Untung itu ainul man'i.
Dohirna hungkul untung, hakikat mah rugi. Mana rugina? Beuki jauh ti Allah, beuki katutup ku Allah sabab kapitah ku akuan. Teu matak beuki deukeut ka Allah. Matak bisa ditelah urang. Datang nikmat waktu urang teu makrifat, cok. Eta nu alus teh moal matak barokah. Matak datangkeunna keur teu makrifat ge Allah eta teh panulung sabenerna. Datang nikmat waktu urang makrifat, ta eta nu barokah. Matak cing ingat, nu marugi mah nu iman ka Allah. Untung rugi ge untung. Nu teu untung mah nu teu iman ka Allah. Nu teu iman ka Allah teh dina nalika untung ge rugi, na rugi mah rugi. Boro-boro rugi, untung ge rugi. Rugi mah mau rugi. Mata untung modal pikeun cilaka, rugi mimiti ruksak. Gitu. Mata waktu teh ku ahli marifat mah dibagi dua. Aya waktu sa'adah, aya waktul khosarah. Waktu sa'adah, waktu makrifat hati anjeun ka Allah. Boro-boro menang untung, menang rugi ge bagja anjeun. Ti dunya nepi ka akhirat. Mana bagjana? Sabar dina kafakiran. Rugi ngan teu hayang untung, teu hayang sote menang ridho, hayang untung sote karena hayang boga kesempatan keur milari ridho Allah. Dina rugi urang ku sabar Allah ridho, ya cukup teu kudu make untung. Lamun rugi kegawa yang untung ciri hadunna itu gampang tuh kudu batur di hukuman kurang sok tafakur ciri hadun nafsi. Waktu sa'adah, waktu bagja teh, waktu untung teh, waktu hate anjeun makrifat ka Allah. Ari nu makrifat realisasina nu mana? Nu bisa nyumponan hukukun fil awqat jeung hukukul awqat. Eta nu bagja teh. Hakikatna mah hukukul awqat. Anjeun menang nikmat tapi teu bisa syukur. Hakikatna mah waktul khosaro, untung tapi anjeun keur teu makrifat. Mata kauntungan dipake modal keur ngalajur nafsu. Lain keur neangan modal, neangan ridho Allah. Anjeun menang baliat teu bisa sobar, eta waktul khosaro. Rugina anjeun lain pedah rugi dagangna, rugi 100 juta leutik dibanding rugi dicabut iman nu pangbahayana mah. Matak musibah badag mah dikumpulkeun ku ahli marifat dina 3. Hiji dosa teu dihampura, 2 iman dicabut deui, 3 boga ibadah ngan teu ditarima, geus di dinya pangrugina. Di dunia loba budak teu bisa usaha, leutik musibah eta ge ngan musibah leutik kan. Dibandingkeun jeung dicabut marifat. Eta musibah pangbadag. Musibah makan waktu untung teu bisa syukur, waktu baliat teu bisa sobar. Boro-boro maksiat, salat oge bisa, tapi teu syuhudul minnah mah musibah kan? Bisa apa? Wah, aing salat teh aku teu ka surga. Syuhudul minnah teu. Waktu salat hukukul awqatna syuhudul minnah. Nyaksi nugraha ti Allah, lain uing nu hebat. Bisa soteh pedah Allah ngabisakeun, ibadah soteh pedah Allah ngabisakeun ibadah, wujud pedah Allah ngawujudkeun, hirup pedah Allah ngahirupkeun, bisa Allah pedah ngabisakeun, bisa nu aya dikuring lain nu kuring nu Allah kabeh oge. Allah ngadohirkeun bisa dikuring, nugraha hartosna nikmat anu teu terhingga hitunganana. Matak nalika jalma nyumponan hukukul awqat mulia nu teu bisa dihitung kamuliaanana, tapi jalma dina nalika teu bisa nyumponan hukukul awqat hina nu teu bisa diukur kahinaanana. Jadi ukuranna urang hukukul awqat. Hukukul awqat 4, nikmat, baliat, taat, maksiat. Ku batur mah disebut babullah eta teh. Sanajan salat tapi teu bisa syuhudul minnah musibah Kang, hakikatna mah salat ngaduk-duk datang ke akhirat tanya-tanya tina neraka siksa salat lagi eta mah naudzubillahi min. Waduh. Diberi nikmat ku Allah tapi teu bisa syukur musibah Kang.
Muncul bahasa Abah mah eta teh pabarin di Allah teh rek dijieun aram neraka keur ngaduluk anjeun. Mata kalau mun diroba bere loba tong atoh jadi kurungna dalila da loba aramna. Wa atoh ceurik kuduna malah. Dapat jadi aram neraka ieu teh harta we dikuring, ilmu we dikuring, jabatan we dikuring, kabeh aram neraka ieu teh keur ngaduluk urang. Lamun teu bisa syukur waktu menang nikmat, teu bisa sudul minnah waktu salat. Mau jadi surga, salat teh jadi neraka, teh sudul minnah maka aing nu hebat, aing anu bisa, coba. Cek Allah salat sia mah kalah ngajauhan aing batur mamukuk di hadrat Allah waktu salat hatena. Ieu mah kalah ka ngajauhan uing. Lamun urang dibisakeun salat tapi ku Allah ditutup sudul minnah, walah salatna siksa Kang eta mah. Ulah wa ka atoh. Di dunia salat eureun-eureun datang ke akhirat teu hanya tina neraka pan rugi lihat. Batur mah teu hanya tina neraka ngaljur nafsu di dunia na ari urang. Rugi dunia akhirat. Naon sababna teu sudul minnah mah salat bari musyrik atuh dah. Aing nu bisa, aing nu kuat, aing nu hebat. Hari salat bari musyrik Allah butuh teu kana salatna musyrikin. Teu butuh. Dalin ngabdi ka aing kana nafsu maneh eta mah salat sateh bener. Sabenerna mun ditalungtik mah lain jadi abdi Allah, lain jadi budak Allah, tapi jadi budak nafsu. Salatna keur nyumponan ka hayang nafsu. Nah, anu meta ganjaran kawing cek Allah. Mata ibadah salah tujuan batal makbul. Ibadah salah patekadan batal makjur. Begitu. Ibadah migawe batal teu sah salatna. Geus kitu. Aya sah, aya makbul, aya makjur ibadah teh tilu tingkat. Nu sah nu bener cek fikih tina musyarat rukun jauh tina pabatalan. Sah eta ngaranna. Nu makbul nun teu salah tujuan ka Allah. Lain hadun nafsi. Teu aya hadun nafsi dina ibadah. Syuhudul minnah. Anu diganyar ku Allah anu bener patekadan. Hartina bener patekadan bahasa sederhanana, bahasa santrina mah ibadah bari hate tajalli ka Allah. Wah, eta bahasa sederhana. Eta nu kudu disorogeunna mah tajallina. Ari nu opat teh ieu teh terapna teh dua Kang, mun teu keur taat keur maksiat, lamun keur teu nikmat keur baliat, dua mikirna. Eta disebut hukukul awqat. Lamun teu bisa dicumponan waktu datangna eta waktu, maka anjeun teu bisa ngodoan. Naon sababna? Sakabeh waktu kudu dieusian ku syukur. Beda jeung waktu lohor. Dur lohor jam 12. Teu kungsi lohor jam 12 salat. Ke jam 1 bisa. Malah mah udur ieu mah sare jam 11 inget jam 5. Jadi salat lohor dina asar kodo disebutna. Ngan ulah niat ge mah aing mau salat lohor arek kodo we engke teu meunang eta mah teu bisa kodona ge. Ari ngahajakeun. Terjadi kodona ge. Mentak aya ikhtilaf ge batul mah teu bisa kodo cenah. Oh teu bisa kodo ngan dina waktu migawe di dinya di mana hudang. Oh kodo teh aja kurang mah. Ganti anu itu kodo teh. Ah gitu sese teuing bahasa pabelit. Tah gitu Pak. Ya hukukul awqat aya teu bisa kodo. Nalika jalma nyumponan hukukul awqat berharga anu teu bisa dihitung hargana. Arek hitung harga salat ulah salat subuhna 2 rakaat salat sunat memeh subuh lamun hek bari jeung syuhudul minnah tajalli ka Allah leuwih berharga daripada dunia jeung eusina. Salat sunatna salat subuhna kabayangkeun teu? Mata kalau nyumponan hukukul awqat nikmat luar biasa, teu bisa nyumponan hukukul awqat cilaka nu luar biasa. Nah gitu. Eta mah catatan penting hukukul awqat. Aya hukukun fil awqat seperti salat lohor dina waktu lohor disebutna hukukun fil awqat. Eta mah yumkinu qadauha. Tadi mah kumaha hukukul awqat mah waktu menang nikmat kudu syukur. Sajero nikmat syukur terus. Engke cenah dikodoan dina keur baliat mah aya kewajibanana sobar sajero baliat mataklah yumkinu qadauha. Eta. Kulantaran teu bisa dikodoan wayahna urang kudu naliti hate. Bisi teu nyumponan hukukul awqat. Sabab disebut hukukul awqat teh ibadah batiniah.
aya hak Allah nu wajib dipigawe ku abdina ibadah jasmaniyah disebut hukukun fil awqat. Aya hak Allah dina eta waktu ibadah batiniyah disebut hukukul awqat. Jadi ada dua. Aya kewajiban ibadah fi'liyah dina eta waktu, aya kewajiban ibadah akliyah. Tanu ibadah akliyah anu bisa dikodoan. Mata kudu naliti hate bisi teu nyumponan hukukul awqat sabab teu bisa dikodoan, didakwa ku Allah. Waktu nikmat urang teu bisa syukur, rek geus baliat, rek kumaha syukur. Tah kitu. Mata nalika jalma nyumponan hukukul awqat bernilai anu taya hinggana dina nalika teu nyumponan hukukul awqat rugi nu susah ngitungna. Balas naon? Balas sampurna rugina. Salat mah bisa, salat lohor. Ngan teu sudul mina, walah sampurna rugina. Salat dipigawe buruhan teu aya. Naon sababna? Hukukul awqatna teu kacumponan. Hartina teu nyumponan hukukul awqat, dohir anjeun geus ibadah ka kami, ceuk Allah ngan rohani anjeun encan jadi abdi kami, masih kede jadi budak nafsu anjeun. Jadi batal naon? Batal makbul jeung majur. Salatna mah sah. Ngan eueuh ganjaranana jeung teu ditarima ku Allah. Sabab naon? Batal naon? Ubudiyah jeung abudah. Diringkeskeun dina teu bisa nyumponan hukukul awqat. Geus. Jadi diringkeskeun hak Allah nu wajib dipigawe ku urang teh dina setiap waktu teh aya dua, hiji ibadah fi'liyah, kadua ibadah akliyah. Hiji ibadah jasmaniyah, kadua ibadah akliyah. Nalika kacumponan ibadah akliyah bernilai nu teu aya hinggana. Boro-boro salat subuh, duhur jeung sajabana, eta 2 rakaat memeh subuh leuwih berharga daripada dunia jeung eusina. Jalma anu ku Allah dibisakeun udang memeh subuh, terus salat subuh memeh salat sunat memeh subuh. Alah, salat sunat tahungkul leuwih daripada harga dunia jeung eusina. Nu boga sakacamataneun sakabupaten Bandung leutik dibandingkeun jeung jalma anu bisa salat sunat memeh subuh bari wusul ka Allah dina salat sunat. Itu kan mata nilai nu teu aya hinggana, teu bisa dihitung. Salat subuhna komo walah. Jadi beunghar keneh harga boga harga keneh jalma nu bisa salat subuh jeung salat subuh dibandingkeun jeung jalma nu boga dunya sa Bandung ku sorangan 10 Jawa ku sorangan. Aya nu bogaeun 10 Jawa ku sorangan. Ah ya. Iya mah salat sunatna leuwih daripada si dunya jeung dunyana sobat. Eta hebatna umat Islam teh sebenarnya. Fakir memang dina anu di kantongan mah kumanehna, tapi di gudang Allah seueur. Tak cek Yahudi aing ge nyaho. Nu matak salat masing getol hukukun fil awqat mah. Ngan ulah aya hukukul awqat. Dikat eta ku Yahudi supaya jalma Islam tinggal ngaranna hunggul. Ibadah tinggal pagawean hunggul. Eueuh kekuatan. Anu tadi teh anu leuwih berharga daripada surga jeung neraka daripada dunia sang geusina teh eueuh eta teh. Padahal lamun bari jeung nyumponan hak waktu mah salat sunat memeh subuh 2 rakaat teh leuwih daripada harga dunia jeung eusina. Eta rek fakir kumaha boga dunia jeung eusina di Allah. Geuning eueuh di anjeun, alus kana dituna di Allah, capek-capek di urang. Kudu dipacul boga sawah bener. Teu dipacul ngajakeun duit mah, oh geus dikalohkeun deui, Gusti mangga we nya. Nyangakeun, bu pangeunahna lin. Urang oge boga duit di bank 3 miliar, ulah dibawa ka ripu-ripu, rek ngaji ka Nurul Huda dibawa. Cenah nu maling. Salat dituna hareupeun keur sujud cenah. Jadi salatna inget kana duit. Mending di bank dituna boga ATM we geus. Aya leungit blokir teu duit. Butuh kari nyolokeun kitu li. Beunghar urang boga harga 10 dunyaeun jeung eusina di Allah. Teu kudu riweuh mama urang butuh menta ngerteg hate aing ge nyaho ceuk Allah. Jadi ATM na naon ngerteg hate. Duh butuh duit aing 1,5 miliar guru dah datang.
Si Allah nikmatin begitu. Oh, ngan musulna hese nanti. Ibadahna salat subuh mah gampang, musulna susah mah. Mata aya jalma nu teu kudu nekal dunya teu beuntanna satambah oge tapi sagala kacumbuhna. Allah, naon sok di Allah ditunakna. Ieu mah hayang dicekel kabeh kurang ribu. Boga duit 3 miliar hayang dipesokan mungkin cakat 2.000. Nyar-nyar di udag bangsa 3.000. Mending di Allah ditunda ribu naon. Nah, jangan kagesek. Calokan betul 10 juta. Oh, 10 juta. Gitu, geus dituna di Allah. Cek Allah harta maneh di aing leuwih 10 kali pulau Jawaeun. Malah leuwih 10 kali dunia ieu. Kayak mana butuh dibikeun kuy. Kayak lamun teu beak di dunia engke di akhirat campeureun. So, pun untung balik ke akhirat Allah loba euy kakayaanna si eta. Si horeng teh nu tadi teh ya. Naon? Nyumponan hukukul awqat. Matak bahasa Ibnu Athaillah nalika jalma nyumponan hukukul awqat nilai nu teu bisa dihitung. So, arek make komputer naon ngitungna. Oh, salat sunatna hungkul leuwih alus batan dunya jeung geusina. Salat subuhna bisa kahitung mah. Bisa salat subuh digantian ku 1000 sunat, bisa teu? 1 juta sunat bisa teu? Tak teu kahitung. Subuhna can lohorna asarna jeung satuluyna. Mentak ulah riweuh, mentak Yahudi geus apal da mempelajari Islam. Rek ngaruksak Islam mah kari bunting ta'alluq hate jeung Allah. Ruksak kabeh Islam kajen getol salatna tinggal tarangna hungkul sasangalheun. Ayeuna ngaji mangpung ngajina la anu barokah kabeh teh jadi dangdanan. Boro-boro keur batur keur dirina ge teh jadi alus ilmuna. Teu manjing ngedangdanan diri ge ngomong ngedangdanan batur. Lain kurang ilmu, kurang barokah. Mata ku subuh mah tadi keur ngaos di santri ditu. Ya jang nu geus bisa ge ngaji we cing teh. Sing bisa 1000 kali bisa oge. Naon jawabna? Tiap ngaji aya barokahna. So, aing teh geus bisa nu kitu, tapi ngadenge ka 3 kalina, 3 kali barokah datang. 10 kali barokah datang. Ilmu anger sakitu ngan barokah ningkat. Matak aya nu teurak sagala nyarita. Yung ngaji kemana-mana pinter naon. Nyaritakeun bener boro-boro ka batur ka diri ge teu asup. Batur mah boro-boro keur dirina keur batur ge jadi bener sabab barokahna. Nu atak aya guru anu kajenting maneh geus bisa ngaji mah milu ngaji kabeh. Ngaji jurumnya atuh siapa cenah alpiahan ke da ngajohar makrunan. Nu kitu mah aing geus bisa syarat kalam 4 kalam lecek. Lain masalah syarat kalam jadi 7 moal anger we sakitu tatalaran mah ngan berkahna anu ningkat. 3 kali ngaji 3 kali barokah ti guru datang 10 kali ngaji 10 barokah nu matak aya jalma nu santri ilmu teu sabaraha balik ka imah talu kabeh jelema waya ngaji di pondok ngamprung segala dalil bisa balik ka imah teu payuganana naon. Lain kurang pinter kurang barokah ilmuna kan urang ge sebenarnya mah ngalap ada soor nu geus barisaeun maca kitab di dieu kiai ge. Ngan sanajan bisa maca aing ngalap tabarruk bae, ngalap barokah, tinggal ngaji barokah tamtah gitu. Barokah teh nilai. Salamar ngan kamari mah 10.000, aing mah salamar 50.000 naik lin. Engke 50.000 ieu mah 100.000, geus 100.000. Da hese duit nu leuwih ti dinya ATM ke mana. Salamar sakieu ngan 3 miliar eusina. Tuh, 5 miliar bisa asup. Aya anu heureun di ATM aya teh. Salagi bangna bisa heureun mah. Rek 100 triliun ge sok teu naon ngana mun modal di bank bener teh sanggupeun ngawarahan. Allah mah bejana modal di Allah mah. Sakumaha ge dituna di Allah Allah. Mata umat Islam mah hebatna teh karena boga ATM di Allah. Di dunia mah teu sabaraha. Kesabaran dicekal kari-bari bang tapi siko batur lah mun bisa mah mobil ge tong boga lah geus we nu bogana batur nu ngamandian batur nu ngabensinan batur nu majegan batur anu make urang pangnimat lah eta mah aduh mun bisa ieu mah mun bisa mun teu bisa nu batur sok tara dibikeun sakapeun
Pasti orang dibikeun rek make. Cenah mah pasti buka aduh abdi ge rek anu pan jadi bedo urang. Kapaksa kudu boga teh. Kapaksa boga sote lamun teu kapaksa manggeus dibatur nu ngeunah malah. Nah anu nikmat begitu Pak. Ieu mah hayang sagala kusorangan dicekar ripu lah. Ripu kalau teu bisa sare. Wallahu a'lam.